Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salamal muslimu 'alal muslimi faradda alaihi salam salat alaihi malaikatu sabina salatan. Rasulullah, apabila uluk salam manusia Islam ke Islam, maka ngajawaban eta urang kana uluk salam, maka malaikat sadayana 7 lapis langit macakeun sholawat kanu nembalan salam 70 kali sewang. Kumaha nu teu nembalan salam teu kabagian sholawat malaikat, sedengkeun kula sholawat salamna nek sakali bae haja nu teu nembalan cenah kabitar. Mulai nasi ibu-ibu gitu. Sakali deui baru muluk salamnya, tapi siap nembalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek palurah cenah kudu dibibita. Ganjaran nembalan uluk salam lamun ku Allah diebrehkeun ka alam dunia. Nek aya nu meuli 10 juta eta moal dibikeun moal. Kumahalna nyaeta ku gudena ganjaran nembalan uluk salam. Ari eta nu uluk salamna, uluk salamna maleutik ganjaran karena hukumna sunah kifayah, lamun nembalan salam mah fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafal anam bisahibil maqamil a'la wa kamala sumunda bi akrami mauludin hawa sarafa wa fadla wa sarafa bil aba wal jududa wa mala'al wujuda bi juhudi dadla hamalathu ummuhu aminatu falam tajid di hamlihi alama wala siqala wa wadu'atu sallallahu alaihi wasallam makhtuna mukahalam fi khila'il waqari wal mahabbati yujla wa wulida nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwajhi majuru ahsan minhu wala ahla wa saking faqad duro walu nuabal huwa a'la wa agla wa tofa bihi lailatal isra wa tamalla wa ja'ala dinahu 'ala dawa musta'la asraqat li maulidihi al-hanadisu sarqa wa qurba wa sahla wa kharat li maulidihi al-asnamu min aqlal majalisi fudu awadulla wartaja wa nukisra wa huwa jalisun fa'andimal qawmu nutqa wa aqla wa khamidat naru parisa wa tabaddada minhum jam'a wa samla wa juhrifatil jinanu lailata maulidihi wa tala al-haq wa tajalla wa nadatil kainatu min jami jihadi ahla wa sahla summa ahla wa sahla al-fasallu ala nabiyyi khatimi rusulil kiram. Wa ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubatsyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Amma ba'du. Pimpinan acara peringatan Maulid Nabi anu kusimkuring ditaati dihormati para alimin ulama wal asatid, para kasepuhan anu dipihormat, segenap aparat pemerintahan sipil militer wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta para pamong desana anu dipihormat, para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi nyata di RT 02 beserta masyarakat sadayana anu dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi harapan bangsa anu sami-sami mika cinta kana agama, nu sehaluan setujuan seiring sejalan senada seirama seiya sekata sacain selewi sadara selebak serunduk caige sabungkut sapihanean seprovinsi sebangsa setanah air. Alhamdulillah dina siang anu bahagia ieu urang sarana tiasa riung mumpulung bongkok maronyok dina raraga acara
memperingati dilahirkeunana junjunan urang sadana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga pertemuan urang sadana sanes mung saukur dalam dunia wungkul, tapi muga-muga urang biasa bertemu biasa ngahiji jaga di alam akhirat. Halayan aya dina papayung karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Sabeadana sim kuring neraskeun kana naon anu sejati payun rek sasaduh heula bilih di antawisna bapak ibu dina manah masing-masing tanda tanya. Cek nu nanya ngundang saha di RT 02 waktu peringatan Maulid Nabi nu ceramahna saha sim kuring di pasihan nami kupun biang suanda teu kaluhur teu kahandapkeun sakikituna le tangaran. Suanda biar menek disalin ku sorangan cokro aminoto ngarontok bobo kokejo tetulut kunaan kitu nek suanda baja cageran kabejah itu sugan ka dia si kiai suanda aya teh bejana eta jate ayanya lah dina TV sugan berita na radio dina koran surat kabar aya bejana kiai suanda kula geus jorang ngadenge aya ge di Bogor Parta Suanda atuh lain kiai dalang tah di Karawang gedeng dengan nyaho kabehan ge Suanda grup eta mah lain kiai di Jaipongan tah di Malimping ge aya Suanda ngan tukang baso deh ieu Suanda ge ti kumantak sabaraha ngamukna ngaran jelema Suanda bari jeung aki-aki ngajina ge moal cara budak ngora ieu mah lagam aki-aki bae nya paling ge kaplok begitu. Kurang mana cek nanya sim kuring urang Rangkas Bitung ya nuatak kurang dia lamun ka Rangkas Bitung wajib maghrib baik wih kaya mobil ngeus ngendong di nu Haji Suanda di Rangkas Bitung tanyakeun ditu di mana kitu Haji Suanda moal mal kapanggih di mana kitu belah kidul gelebat di Gunung Kancana. Gunung Kancana di mana masih kidul kene di mana di Gunung Kendeng. Gunung Kendeng di mana masih kidul kene kampungna Cisadang. Ari dongkap ka dieu ieu mah sanes ari tungtang tangtang ieu mah nyumponan pangundang mung teu ditu teh nyandakna naon mung saukur ke patreundang. Ari engke pulang sugan di bekelan rantang. Jeung biasa gantang. Imprik-imprik na ulah poho duit jeung bayar hutang. Lamun aya sesana neuk meuli kutang meureun balik rada gancang datang ka imah pikiran tenang bari ngadapang ngopi jeung kulub mantang barang udang mejeng kang nangkarak bengkang. Perkenalan cukup cek gede menanya pokoknya manukil sepak ngeus moal salah Haji Suanda kasep kena geubul makula kerorok jang makula nyebut kapula sok dikatep kasep kerorok mah ngeleboting dicekal ku indung kieu lah jadina kapan monongan banget sepugur jurung. Bismillah kawitanana Rahman Rahim sifat Allah terusna alhamdulillah puji teh kagungan Allah. Allah anu ngaratuan di daratan di lautan wungkul ka Allah nu heman urang nyuhunkeun pertulungan dina perkara dunyana sareng dina agamana anu seueur gogodana dina ngalakonanana. Rahmat salam mugi-mugi tetep ka rajana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu jadi nabi sareng ka kulawargana sareng ka sahabatna pendekna kasadayana cik Arab mah ajmaina urang teu daya upaya kakuatan henteu aya angin pitulung nu aya di Allah nu maha mulia sifatna Allah nu luhur nu ngajaga anu ngatur sakabeh makhluk diatur bari jeung daya batur. Salam takdim kasadaya para wardi jeung baraya para kanca nu marulia nu sami di dieu aya. Sim kuring nada para lunreh ayana kumawantung calik kasadaya mayun bari ngadangdingkeun pantun nu mangrupi sawer minangka diajar wanter ulah ngeplek teng jawer mung pamugi ulah geger nyawer kanu keur muludan eusina mudah-mudahan sadaya kenging ganjaran ti Allah nu maha heman amin ya robbal. Dengan tema Maulid Nabi temana anu tadi mengenang masa lalu jeung masa kini ku eta bae sin diomong di kula batur mau yen saung kieu ya Allah bisa diomongkeun geus
Kalau dipihalaan mengenang masa lalu. Memang bahala makia ngan kuari geus teu ucin. Ngan kuari balik deh ke zaman bahala karena kuari dianggapna ngawbang ke duit. Nya, lamun nyewa saung anu itu tiagan. Sabaraha duit. Mending kena dibikeun ka kiai duitna. Teman air merek kiai leutik lain. Nyen saung gede duitna, mending kieu lah, ieu gede duit dibikin ka kiai gede ya. Mantap udah mufakat doang kieu saung. Lalu ibu-ibu sini kelas talik dia najana teh gecek panitia tadi ibu-ibu tadi diundang datang urang ulah boga rasa diundang tadi diundang ku panitia lo sing urang mah diundang ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin datang ka dia lamun lain mauludan melain ya naon ka dia ieu mah mauludan ieu mah cek Bapak Kepala Desa bubungah rakyat kula insyaallah mentak muga-muga sing bararuna sing benek dibere pangbubungah kula lagi caritakeun maulid nabi ya kayak kieu wa walimatu maulid nabi sallallahu alaihi wasallam abdul qurbat minal mustahabat ari walimah maulid nabi eta leuwih gede-gedena ibadah nya dina ibadah sunah saur Kangjeng Nabi man adoma maulidi kuntu sapi andahu yaumal qiyamah saha jalma anu ngagungkeun eta jalma kana dilahirna kalau kaula cek Kangjeng Nabi mangka eta wajib syafaat kula cek Rasulullah jaga di hari kiamat berarti jelema nu tukang mulut nyata bakal menang syafaat Rasul jaga di hari kiamat. Alhamdulillah cek ibu-ibu naon ari teu syafaat eta pertulungan teu saeutik umat Kangjeng Nabi anu geus diponis karena gede dosana dikudu asup ke neraka tapi datang syafaat Rasul tetulus ke neraka nu metak muga-muga urang sana dosa manggeus dibareto ditumpuk-tumpuk micen teu bisa ku ayana maulidan muga-muga dihampura dosa urang ku Allah amin ya robbal saur Kangjeng Nabi man anfaqa dirhaman fi maulidi fakana ma anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah saha jalma anu nganapakahkeun eta jalma kana harta bandana ukuran sadirham saeutik gedena 50.000 atawa 500.000 mangka sarua ganjarna jeung sedekah masak di gunung Uhud dina perang sabil. Alhamdulillah hagece teu bunga kumaha ta urang sahabat Rasul nu kahiji Abu Bakar nyarios ieu saur Abu Bakar man anfaqa dirhaman fi maulidi Nabi sallam kana rafiqi fil jannah saha jalma anu nganapakahkeun eta jalma kana harta bandana ukuran sadirham 50.000 atawa 500.000 mangka jaga di alam surga bakal jadi batur kaula di surga. Alhamdulillah bakal jadi batur Abu Bakar mah dijamin ke Allah mual masuk neraka tapi ke surga cek Abu Bakar batur aing jaga itu berarti jalan menutukang muludan alhamdulillah bakal jadi Abu Bakar di batur Abu Bakar di alam surga. Alhamdulillah sahabat Rasul anu kadua Sayyidina Umar jelema gagah pakai kagigis ku masyarakat nu kadua sahabat Rasul nyarios ieu man adoma mauludan salam pakod ahyal Islam saha jalma anu ngagungkeun jalma kana maulid Nabi mangka sarua jeung ngahirupkeun agama Islam berarti mauludan ieu lain cuma-cuma lain hura-hura tapi ngahirupkeun agama Islam. Muga-muga agama Allah nyata agama Islam nu dicekel kurang muga-muga ulah parem muga-muga sing maju terus agama Islam hingga dugi ka hari kiamat sanajan loba nu hewa ieu kana agama Islam. Anu katilu nyata sahabat Rasul Sayyidina Utsman saur Sayyidina Utsman man anfaqa dirhaman fi maulid salam pakaan nama syahida yauma wuqati badrin wa hunain saha jalma anu nganapakahkeun eta jalma kana harta bandana ukuran sadirham dina ngamule lahirna Kangjeng Nabi mangka eta jalma ganjar sami sareng gugur di medan tempur perlayat di medan perang di Badar perang di Hunain perang di Uhud lamun manusia geus gugur di medan tempur perlayat di medan perang daya deui jamin hanya surga urang mah perang henteu ieu baru muludan mangka muludan dijamin insyaallah masuk surga. Alhamdulillah cek sakahari anu kaopat
sahabat Rasul Sayyidina Ali. Saur Sayyidina Ali, man adoma mauludan Nabi sallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Saha jalma anu ngagungkeun eta jalma kana maulid Nabi moal kaluar ti dunya hartosna moal maot kecuali maotna nyandak iman sareng Islam matak muga-muga iman urang Islam urang nu geus aya dina dada muga-muga ulah dicoplokan ku Allah Subhanahu wa taala hingga urang keluar di alam dunya kan kitu ka alam barzah mawa iman jeung Islam jeung ihsan. Amin ya robbal. Imam urang Imam Syafi'i nyerios kieu saur Imam Syafi'i man jama'a li maulidi Nabi sallam ikhwanan wa hayalahum qa'aman wa amila ihsanan ba'athahullahu yaumal qiyamati masiddiqin wa suhada'i wa sholihin. Saha jalma anu ngumpulkeun eta jalma ikhwanan kadulur-dulur wa hayalahum qa'aman jeung nyadiakeun eta jalma lahum pikeun dulur ta'aman kana dahareun leuteun mangka eta jalma dihudangkeun di alam kubur di alam baksi nek dihijikeun jeung para nabi dihijikeun jeung para syuhada dihijikeun para solihin. Alhamdulillah. Jadi itu kena hijina urang jeung para nabi jeung para syuhada jeung para solihin moal kana neraka moal insyaallah urang mah ka surga insyaallah cik saha teh ka surga endeu ja endeu mun paling ka neraka doang sakedeung do ajar bae nya sakedeung ieu loseng asalullah panas wae ja ahli surga ge ka neraka pikeun nyumpunan janji Allah cek Allah teh la anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain demi kami bakal minuhan ka neraka jahanam ku jin jeung manusia barang geus dipisahkeun ku Allah ahli surga dikasurgakeun ahli neraka dikanarakakeun tidinya ieu raka gumblang-gamblang eueusian cek raka hal min majid mana tambah da Gusti cenah Gusti mah telok ngabohong nek nyumpunan janji nek minuhan ieu kami eueusian mangka kapaksa ahli surga ku Allah dikanarakakeun heula tapi moal karasa nyeri matak moga-moga urang gareng ajan ka neraka ge teuing ai teu nyeri mah karasan di neraka ke manjat di urang mah nempikeun nyumpunan janji Allah wungkul kitu nak minuhan ka neraka kadi-kadi teu pinuh kulantaran ahli surga geus dikasurgakeun urang ka neraka an-naru hakun al-jannatu hakun ka neraka ieu urang hak ka surga hak ieu urang ka neraka ka neraka metak muga-muga jaga urang sarana ngahiji kabeh ngahiji tuh ngahiji di mana di rahmat Allah muga-muga yakni di alam langgeng muga-muga alam langgengna nyata di alam surga karena alam langgeng aya dua ieu alam langgeng aya anu langgeng di neraka aya anu langgeng di surga urang tinggal milih di dieu ieu milih na ka mana urang nek langgeng di neraka tah atawa nek langgeng di surga ngan muga-muga mah urang alam langgeng anu terakhir muga-muga di alam surga ieu lalakon urang jauh sabaraha alam 12 alam nu kasorang ku urang hiji alam arwah di alam ruh urang kabeh bareng ieu ngan pindah deui alam karena cek Ki Abdullah bin Sayyidina Umar innama khuliqtum lil abadi sanya aranjeun sare didamel Allah lil abadi pikeun salawasna walakinakum tantakiluna min darin la darin tetapi aranjeun sare bakal pindah tempat tina tempat ieu kana tempat ieu tina tempat ieu ka tempat ieu di alam arwah urang bareng kabeh ieu roh diciptakeun ku Allah sarua jeung roh Nabi Adam diciptakeunana ngan ka dieuna ulah heuli tina alam arwah pindah alam rahim dina patuangan ibu urang tidak pindah deui alam nu katilu alam dunya ieu kuarila di alam dunya ieu alam katilu engke ti dieu nek pindah deui alam ka mana urang ieu nek ditinggalkeun ku urang ieu alam nu ieu nek ditinggalkeun nek kaditu ka alam barzah mimiti gering meesan badana tiris manasan lila mah nambahan nyerikana cecekolan ratu jantung tutunggulan di barung jeung panglamunan heses are capek hate tepaler ku dipepende kanikmatan geus ngurangan daharna elat-elatan minum bangsa papaitan obat nu mujarab pisan tapi panyakit ririh kurang getih nyeri kiih tumbal teu aya nu mati panyakitna ulah alih gawena guling gasahan nepi ka empes-empesan dahar minum tara pisan penyakit berat nambahan pikiran geus selang-seling loba poho batan eling paningal sadaya pangling nah ke geuning kuring nek ninggalkeun alam nu ieu eta
Nak mana eta urang? Nak alam barja. Siap-siap ka alam barja kudu rebong ku amal soleh mata calikna urang dina tempat anu ieu muga-muga ieu dicatat amal soleh ku malaikat kiramal katibin. Amin. Ya robbal yakin urang nak dingalkeun ieu eta nu geus boga umur 50 tahun siap-siap. Nu geus boga umur 50 tahun karena umur balik umur nan golib nyata ngan 63 tahun nah kuari geus boga 50 tahun ya tinggal baradai lah eta ari kulama geus 73 tahun umur geus kaliwat kulama Kalau geus kaliwat geus umur 73 tahun ya jak pula dilahirkan ku ambu pula tahun 50 kuari geus 2023 24 berarti kurang bagus 73 tahun geus kaliwat kurang mangkana orang para waris sadana yakin di alam dia meneruskan ka ditu ieu walimah anu dirayakeun kurang dilahirkeun anak junjunan urang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan saur waliullah Syekh Sri Sikti nyarios kieu man qasoda maudian yuqra'u fihi maulidun nabi faqad utiya rodotan min riyadil jannah saha jalma anu neja eta jalma ti bumina ka tempat dirayakeun maulid nabi wa yuqra'u fihi maulidun nabi dibacakeun fihi dina eta tempat riwayat dilahirkeun anak nabi pakod utia mangka temen dibere eta jalma dipaparinan rodotan hiji kebon min riyadil jannah tina kebon surga ieu urang calik dina tempat maulud geus disadiakeun kebon jaga di ditu di alam surga geus disadiakeun ku Allah alhamdulillah sedeng di kebonan teh segala pepelakan aya buah-buahan tinggal dahar ngan beda di surga mah lamun di surga eta tak akaran nu kaluhur buahna kahanap di dunia mah lain akarna dihanap buahna kaluhur mata kurang kudu ngajul gitu bae jaga mah moal kudu diajul nu pendek nepi kudu jangkung sarengkeun jaga merata jangkungna sakitu umurna sakitu eta mah nu paeh oroke sakitu bae jaga mah umurna 33 tahun bae kabeh jeung jangkungna sarua geulisna batu geulis sarua deui ya Allah kasepna sarua karena aya pasar geulis aya pasar kasep lamun bosen make banget ieu mah atuh ka pasar deui nyar banget geulis ngan awewe tidurnya cenah ge sanajan cempak doang bebek kosta di ditu jadi ratu nah alhamdulillah bakal geulis mah bakal geulis jaga ditu ngan wayah nu dicandung ai panalaki boga pamajikan ditu disadiakeun ku Allah ngan moal timruan moal jaga moal timruan ieu unak-unak sirik pidik jal gara irin pinaten dudupak tekaupan saho kadua gaplok jadi ditu mah sehingga bebas di ditu mah pamajikan tuh boga pamajikan hiji lalaki 72 widadari di ditu disadiakeun mawa urang ti dunya opat buat depan letan menang warisan horeng ti kapirin 72 karena orang kafir jatah widadari ayat ngan moal diparende diwaris ku mukminin tala jasar man urang ge 72 menang warisan 72 moal ti dunya opat ecroh benya eta mah pamajikan ditu ke ngan moal para sehat moal insyaallah segala urang diberi kebon eta bubuahan segala aya ka buah-buah kirai aya buah kirai lama kok di urang telok dahar di surga mengeuna lama kok engkanan pelajaran di urang mah awi geterok buahan kembang wungkul di surga mah kemak buahan awi eta di daharan buah awi ngeunana 70 rupa kangenahan bangsa buah-buahan nu aya di dunia di alam surga aya maka muga-muga urang sadana ku peringatan maulid nabi nyata urang ka alam surga amin ya robbal bubukan ing cinarita dongeng tengah kana wayangna diukna sing tenang bae nya anu dinu panas wayana nyer nu ieuh bitara kamari kula mah nu panas nyer nu ieuh baik panyandea meureun bubar laju nu dinu ieuh gelompak gawa wesa tinggal kura doang cungkrang cingkreng bubukan yang cinarita walamma tamamin hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masuril aqwal mukhtalifatil marwiyah
tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati Abu sallallahu alaihi wasallam. Samangsa Rasul dikandung ku Ibu Aminah yuswa 2 sasih wafatlah Said Abdullah. Di mana wafatna? Di kampung Yasrib di Madinah. Muga-muga urang sadayana dipaparina nasib, dipasihan nasib ku Allah urang tiasa ziarah ke Madinah, tiasa ziarah ke Mekah Al-Mukarramah. Amin ya robbal. Lajuanan ibu-ibu, bapak-bapak percaya ente meneta Kangjeng Nabi, ibuna Siti Aminah percaya ente? Cenageh bapana Said Abdullah percaya. Ari Said Abdullah eta putra putra Ki Abdul Muthalib. Putra Ki Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hasim, Hasim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Kusoy, Kusoy bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Golib, Golib bin Pihir, Pihir bin Malik, Malik bin Nador, Nador bin Kinanah, Kinanah bin Hujaimah, Hujaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudor, Mudor bin Nijar, Nijar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Eta seluruh manusia anu mukalaf akil baleg eta wajib katalar turunan Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi Ki Abdullah teras dugi kaki Adnan. Eta wajib eta. Lamun teu katalar doraka, doraka teu katalar. Lu mantak diperingati Maulid Nabi tuh, ingat dah orang lain. Sedangkan ieu cangkem urang anu ngucapkeun Kangjeng Nabi nyata Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad bin Ki Abdullah ieu jadi saksi jaga di akhirat. Mantak moga-moga cangkem urang nu ngucapkeun Kangjeng Nabi bin Ki Abdullah, Abdullah bin Abdullah, moga-moga sing jadi saksi jaga di negeri akhirat. Amin. Ari ibuna Siti Aminah, Aminah putri Ki Wahab, Ki Wahab putra Ki Manaf, Ki Manaf putra Ki Juhroh, Ki Juhroh putra Ki Kilab. Ari turunan kadi sami bae, kadi itu nama sami bae. Jadi Kangjeng Nabi ti ibu sareng ti ramana masih kena saturunan. Istri Kangjeng Nabi Ibu Siti Khadijah binti Khuwailid, Khuwailid bin Asad, Asad bin Abdul Uja, Abdul Uja bin Kusoy. Tadi itu nama sami bae masih kena saturunan. 2 bulan di kandungan wafatlah ayahandanya. 2 bulan Kangjeng Nabi dikandung ku Ibu Aminah, wafatlah Said Abdullah putra Abdul Muthalib. Ki Abdul Muthalib gaduh pamajikanana 5 Ki Abdul Muthalib pamajikanana. Hiji Nyi Halah binti Ahib boga anak 3. Nu kahiji Sayyidina Hamzah, kadua Ki Muqwam, anu katilu Ki Jahal. Pamajikan anu kadua ngaranna Nyi Kilah, Kilah binti Ahib bin Hiban boga anak 2, hiji Sayyidina Abbas, anu kadua Ki Doror. Anu katilu pamajikan Abdul Muthalib jenenganana Nyi Fatimah binti Umar bin Abid boga anak 4, hiji Abdullah, Ki Abdullah rama Kangjeng Nabi, anu kadua Abu Thalib. Jadi mamang Kangjeng Nabi eta Ki Abdullah jeung Abu Thalib eta saindung sabapa. Abu Thalib anu katilu Ki Jubair, anu kaopat Ki Abdul Ka'bah 4. Nu tadi 5, ieu nu tadi sabaraha? 5-nya, ieu 4 jadi 8. Tambah deui pamajikan Ki Abdul Muthalib anu kaopat ngaranna Nyi Samroh boga anak 2, hiji Ki Haris, anu kadua Ki Gidak. Berarti 8 jeung 2 jadi 11. Tambah deui pamajikan nu hiji deui nyaeta Nyi Lain binti Hajar boga anak 2, hiji Abu Lahab, anu kadua nyaeta Ki Kusam. Jadi jumlah sadayana putra Ki Abdul Muthalib nyata anu pamegetna 13. Jadi mamang Kangjeng Nabi jumlahna 12 anu lebet Islam ngan 2, hiji Sayyidina Hamzah, anu kadua Sayyidina Abbas. Bibi Kangjeng Nabi genep. Cek riwayat mah anu lebet Islam mah hanya hiji nyata Bibi Sofia. Cek riwayat mah 2an sareng Bibi Atikah. Hitungan sakitu tama. Jadi anu ngurus Kangjeng Nabi dina waktu medal ke dunia
itu nyaeta Allah ngahudangkeun dua bangsa manusia, hiji Ibu Siti Maryam anu tos aya di alam barzah, anu kadua nyaeta Ibu Siti Asiyah pamajikan Firaun. Dua insan eta anu teu can pernah kasentuh ku lalaki. Ibu Siti Maryam gaduh anak ge eta mah lain beunang ku tak kitu lain tah. Eta mah ditiup ruh ku malaikat Jibril jadi beh anak nyata Nabi Allah Isa alaihissalam teu tamat dituel ku lalaki lain tah. Anu hiji deui Ibu Asiyah dikiwarang ku Allah nulung Ibu Aminah waktu babar Kangjeng Nabi eta ge teu can pernah kasentuh ku Firaun teu can, karena di manakala sare Ibu Asiyah sareng si Firaun, Ibu Asiyah mah ku Allah diteundeud dina jero peti kaca si eta mah Firaun paparenena jeung ore kadut lain apa lain jeung ibu eta lain. Maka dina hiji kitab salah siji kitab dicaritakan bahwa eta jaga di negeri akhirat bakal ditikah dua insan eta ku Kangjeng Nabi jeung bakal disaksikan ku umat-umat. Nah moga-moga orang nyakian amin. Lamun orang henteu nyakian oh di mana tahu urang nagelin di dinya urang mah ditu dilandeuh meureun. Moga-moga nyakian amin ya rabbal alamin. Genep bulan tapi riwayat mukhtalifah beda-beda riwayatna. Cik hiji riwayat mah sanes 2 sasi dikantunkeun wafat ku Ramana tapi 7 sasi. Cik hiji riwayat mah sanes 7 sasi tapi parantos gelar ke dunia. Tetapi riwayat anu masyhur nyata 2 sasi dina kandungan wafatlah Said Abdullah. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu terpuja. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Lamun lain aki-aki mah dong menang juga. Ini mah aki-aki etik bae. Pertama ibu-ibu biasa namanya. Ngunaheun lagu eta. Eta riwayat lagu riwayat eta. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela saat kecil mengembala dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Penuh suka duka. Saat kecil mengembala dina waktu alit Kangjeng Nabi sok ngangon embek. Tetapi Kangjeng Nabi mah jadi budak amona nyata jujur Kangjeng Nabi. Lajuan waktu remaja sok ilu dagang kuli dagang ka Ibu Siti Khadijah ngan ieu upahna telok dibikeun. Upahna ku Ibu Siti Khadijah tadi tahan upahna telok dibikeun. Cek di Abu Thalib nu urusan Kangjeng Nabi teh, "Heh Muhammad, anjeun geus umur kiwari geus kudu boga pamajikan. Sadeungkeun boga pamajikan eta kudu boga napa? Kudu boga modal. Nek boga pamajikan eta geura penta ka Ibu Khadijah haditu upahanana." Berangkat Kangjeng Nabi menuju Ibu Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu dipiwarang ka dieu ku mamang, piwarang nagih eta upahan. Cek Ibu Siti Khadijah nek naon Muhammad dicokotan eta upah. Cek Kangjeng Nabi meureun kula ku mamang nek ditikahkeun tapi aweuna mah teu terang duka saha. Heh cek Ibu Khadijah nek boga pamajikan nek naon hese-hese dia. Atuh kumaha aing bae nek boga pamajikan mah. Tuk teu dibikeun eta upah teh. Laju pulang beh datang ka nu Abu Thalib kumaha Muhammad di kumaha dibikeun teu henteu cenah kakalagih nawaran cenah mamang nawaran cenah nek boga pamajikan mah aing merenahkeun anak kalah kitu itu teh dibikeun
kadenge ku Ibu Atikah pamajikan Abu Thalib binatang doang dasar bikan metereh marah kannya beureup uci bulet-bulet binatang doang sanajan si Khadijah wae jelema beunghar moal tarajian berangkat ngingkit nyeta mah datang ka ditu kana Ibu Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jabi hoy. Menan bibi. Dia ngalunyak pangrasa dia ulah boga rasa kuki dia ngalunyak ke anak aing dia bibi wayang calik lah bibi calik lah bibi kurang ngobrol duaan di kamar dibawa Ibu Atikah marah-marah teh agennya ke kamar bibi lu mantak eta upah Muhammad kukula teu dibikeun kukula nek ditikahkeun anu geulis di bibi rangda tapi masih kene ieu Cek Atikah tanya Atikah saha coba aing beri nyaho bibi bisi teh nyaho tapi ulah loba omong bibinya tah kukula ieu Muhammad teh ditikahkeun ka kula tanya Atikah arontok ka Ibu Khadijah hampura pokokna mah ceurik ngaguguk ya dina pangkonan Ibu Khadijah hampura ai sugan aing mah lain kumaneh dikangna kitu eta mah tinggal kieu bae bibi wayahna ulah kabeja ka mama ka bapa ge ulah kabeja ieu mah cukup jeung bibi beh ngan bejakeun ka Abu Thalib ngan wayahna ieu duit bawa 400 dinar sakanyut eta bikeun ieu ka Abu Thalib jeung mas kawin Muhammad ka kula kitu nyaho beta mah nya Ibu Atikah rempet ti dinya mah ieu Kangjeng Nabi tah daek nyaeta nikah ka Kangjeng ka Ibu Khadijah jalma anu beunghar sugih mukti berat beunghar bru di juru brok di pantok ngalayah di tengah imah si Jabrik di bibir hijabrong di kolong sebelang di kandang kusugihna bari jeung ku gelisna kawanti-wanti endahna ka bina-bina tarangna ka jumenterangan halisna ngajeler pae pipina ka tumbirian pangambuna bancet nagok gadona endok tepatna poteh lumumpai cangkeuna kawas papanting bitisna ngabuah pining biritna bae nol nerkom anggeus aceritakeun Ibu Atikah pulang di ditu Waalaikumsalam kumaha cek Abu Thalib iya kumaneh kudu harem kumaneh naon cek Abu Thalib naon ieu lah cenah mas kawin Muhammad dia tapi nikahna yang kumanehna mupakat kumaneh mupakat Abu Thalib mupakat Siti Atikah mupakat tinggal Kangjeng Nabi mupakat tedek ya tuh di Kangjeng Nabi diundang cek ki Abu Thalib pamat ka dia iya Khadijah bogoheun ka anjeun nu matak eta duit orang teu dibikeun tuh nyaeta pikeun biaya mas kawin itu atawa mas kawin mah di naon dibere ku kumanehna ngan duit anjeun mah disimpan bae di bawah eta hayang ditikah ku anjeun kumaha cek Kangjeng Nabi alhamdulillah biar menggelis kawan-kawanti entah kabina-bina tapi sanajan rangda biar kain geus boga anak dua boga salaki dua ngan maot bae gaduh salaki gaduh anak hiji maot gaduh deui salaki gaduh anak hiji maot eta geus seueur nu ngalamar mah asal nu ngalamar ka dinya cek Ibu Khadijah lamun boga salaki lamun boga pamajikan ka kula daek henteu paeh atuh kabeh ge eueuh nyingkir abe nyingkir barang dina hiji waktu dilaksanakan akad pertikahan ngan teu nyahoan iralangina tempat geus dihias cek Abu Jahal paling ge ka aing cek Abu Jahal teh ya paling ge ka aing Khadijah mah ditikahkeun anak manehna cenah ge nyieun baju panggagahna meuli pedang pang panjangna tungtung pedang make roda gitu leumpang dorolok saking ku gagahna Abu Jahal nek kawin jeung Siti Khadijah barang datang ka ditu ka pelaminan batur gecan aya kumaha geus tangping beda dengan pelaminan laju aya pembantu Ibu Khadijah mang minaon cenah di dinya ya ieu mah cenah jeung tempat batu hari ulah dinya diusir ku kabehan awe isina teh eta barang waktu dina pertikahan dilaksanakeun ki Khuwailid nyaeta lempang cenah ge barang jol Kangjeng Nabi Khuwailid mah pundung lempang cek Ibu Khadijah coba ka dia
baturna nyata anak buahna ka dieu mawa duit sakanyut dibikeun ka Ki Khuwailid. Mama ieu duit cenah ge ti Muhammad sakanyut gede meureun kanjutna eta. Itu ieu mas kawin kanggo mama. Daek cenah ge kadinya lah serta terus Kangjeng Nabi ditikahkeun Ki Khuwailid langsung diakaden pertikahan. Kangjeng Nabi SAW nyata nikah ka Ibu Siti Khadijah, rumah tangga genah-genah, gaduh anak genep mun teu salah. Genep anakna 2 lalaki 4 awewe. Terus Kangjeng Nabi umur 25 nikah ka Ibu Khadijah, umur 30 tahun Kangjeng Nabi mempersatukan umat. Umur 40 tahun Kangjeng Nabi ku Allah Subhanahu wa taala dicap antara 2 barikat Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu sitafa'in lakaman turun ditulis dina tonggong itu cap kanabian. Lamun ditulis ku urang cap nabi ditabeng ke dina bilik kira-kira lamun ningalina isuk-isuk sabada wudu diraksa ku Allah tina sakabeh panjabaya dugi ka sore. Lamun urang ningalina ieu cap Kangjeng Nabi sore-sore ba'da wudu mangka diraksa Allah dugi ka isuk. Lamun ningali awal minggu ningali cap Rasul awal minggu mangka diraksa Allah dugi ka akhir minggu. Lamun urang ningali cap Rasul awal bulan diraksa Allah dugi ka akhir bulan. Lamun ningali urang cap Rasul awal tahun diraksa Allah dugi ka akhir tahun. Lamun urang ningali cap Rasul saumur hidup sakali kalawan ningali mahabah mangka eta urang bakal diraksa ku Allah tina siksa kubur. Alhamdulillah 40 tahun Kangjeng Nabi di istrena menjadi Nabi Rasul nyebarkan agama Islam nyata mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung menjadi mukmin, langsung menjadi Islam. Nu mata aya keterangan barang sah jelema saumur hidup penyorang ibadah ke Allah menyorang maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah eta masuk ke surga. Alhamdulillah nyebarkeun agama cukup ku maca 2 kalimat syahadat. Sabaraha tahun? Kurang lebih 11 tahun karena walama balago minal umuri ihda wa khamsina sanah wa nisfan usriya bi jasadihi wa ruhihi yaqudata mimma kata ila baitil maqdis wa urija minhu ila samawati sabi wa ila sidratil muntaha. Yuswa Rasulullah 50 tahun nanggung genep sasi wa Allah diisrokeun sareng dimi'rajkeun itu pulang di Mi'raj Kangjeng Nabi nyata ditugaskeun ku Allah ngalaksanakeun salat sapoe-sapoting 5 waktu. Beuna mah 50 ngan guda gaji karena aya nu cerewet. Saha eta nu cerewet? Nabi Musa. Lamun teh nu cerewet aku 50 waktu ye urang ngalaksanakeun salat. Teh cek Nabi Musa Muhammad dibekelanan ka Allah, dibekalan salat barang kali 50 kali inget balik teh ke ditu. Balik teh ka Allah minta kurang kali itu jangan jadi kurangan 5 jadi 45 datang deh kadinya sabaraha kurangna 5 jadi 45 mal kuat kecil balik deh guja gaji terus sampai 8 kali 5 kali 85 5 cek Nabi Musa mah eta ge mat 5 ke dong namal kuat umat anjeun kira balik ke Allah cek Kangjeng Nabi geus izin kula Allah ieu mah kuat 5 waktu nyata nek dilaksanakeun bae ku bulan berikut umat bulan mata kurang syarat muga-muga diberi kekuatan ku Allah urang ngalaksanakeun salat sapoe-sapoting 5 waktu ulah pernah ditinggalkeun. Lamun datang waktu dohor urang ngalaksanakeun salat dohor plus teuing salat asar mah teu ge. Anu atoheun enak gitu wajib enak ya orang wanci dohor lah salat dohor salat asar mantep enak oh menek arnon eta datang wanci asar mah kudu salat ya salat asar sama tadi mencan waktuna kakara ke dohor 5 kali sapoe-sapotingna dilaksanakan kurang sareng itu mah nyata tugas di Allah ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi dibejakeun ka para sahabat ti para sahabat dibejakeun ka para tabiin para ulama para kiai alhamdulillah ieu beja pabeja-beja sehingga andal urang sareng kana agama anu dibawa ku Kangjeng Nabi sanajan urang teu orang papanggih jeung Kangjeng Nabi
can urang panggur beja beja kan dina kitab Nihayatul Jan ilmu kabagi kana 3 bagian. Al ilmu salah satu ilmu eta 3 ilahiyatun hiji ilmu ilahiyat wa nabawiyatun lan kapindo ilmu nabawiyat wa samiyatun lan kaping 3 ilmu samiyat ilmu cenageh menang ngadenge pasamiyatu hiyal masailul lati la tutalaqo ila anisami walatu lamu ila minal wahyi katu al mungkar wa nakir lana fil qabri. Ilmu samiyat mau bisa kapangih lamun lain tina wahyu nisbah di para nabi. Itu jeung bikin urang menabi lain naon lain wal mangih wahyu lamun lain cek guru urang pabeja-beja dah cenah ge eta lamun urang maot di jero kubur anu nanya cenah ge marana malaikat mungkar wa nakir percaya teh eta cenah ge eta ilmuna samiat ngaranna eta ilmu samiat ilmu cenah ge deungeun eta Kangjeng Nabi dilahirkeun ku ibuna nyaeta cenah ge dina tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin cenah ge percaya teh eta cenah ge henteu aya deui nabi sabada Kangjeng Nabi Muhammad cenah ge percaya kana eta batur anu ngaku nabi ku aneh riud lah kadinya nyerang eta urang moal pindah nabi moal karena aya patokan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah dina kitab Nihayatul Jan dicaritakeun barang saha anu ba'da salat 5 waktu manca raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah 3 kali macana 3 kali macana mangka eta jalma bakal diraksa Allah tina siksa kubur. Alhamdulillah sok diapalkeun amalkeun ku ibu-ibu osok abah-abah osok alhamdulillah cenah ge Kangjeng Nabi Yusuf 40 tahun diistri menjadi nabi rasul cenah ge percaya nya percaya cenah ge Kangjeng Nabi sabada Isra Mi'raj kenging satahun hijrah Kangjeng Nabi di Mekah ka Madinah cenah ge percaya teh eta percaya cenah ge berangkat mah di poe Kemis cenah ge eta poe Kemis ngan lewat Jabal Sur cenah ge ngan wendong di Guha Sur cenah ge siji malam Jumat kadua malam Sabtu tilu malam Ahad tilu poe tilu peuting di Guha Sur cenah ge poe Senin berangkat menuju Madinah cenah ge percaya teu percaya cenah ge dugi ka ditu ka Madinah Al Munawwarah tepatna di Kampung Kuba ngebangun masjid cenah ge 12 dinten di Kuba cenah ge itu malam Senin berangkat ke Madinah cenah ge percayanya percaya mata kurang cenah ge nu eta mah wayang kudu percaya cenah ge anu eta mah percaya ngan aya nu cenah ge ulah percaya buat deuk mah dak di anu aya bobongkong lu saya kan keren nu kitu ge ieu mah cenah nu ieu mah kudu percaya cenah ge Allah ngadamel surga cenah ge Allah ngadamel neraka cenah ge percaya cenah ge kana cenah ge nu eta mah mata ilmu kabagi 3 ilahiyat nabawiyat samiyat ilmu samiyat mah ilmu cenah ge Kangjeng Nabi nyaeta horeng mah hijrahna ka Madinah nyebarkan agama Islam Kangjeng Nabi jumlahna 22 tahun 22 poe alhamdulillah hasil nyata agama Islam menyeluruh ke pelosok antero jagat raya alhamdulillah sehingga orang kenal karena agama Islam moga-moga orang sadana ku kenal agama Islam di aku umatku Kangjeng Nabi sallallahu karena cenah di mana kalau diperingati Maulid Nabi urang katingali ku Kangjeng Nabi anu nganggo tiung koneng nu hejo ieu katingali baju koneng baju hejo katingali ku Kangjeng Nabi berarti Kangjeng Nabi hadir di tengah-tengah urang sadayana alhamdulillah di mana bae tempat 1000 tempat dirayakan Maulid Nabi maka Kangjeng Nabi hadir di mana tempat dirayakan dibacakan marhaba asraqal badru alaina maka hadir Nabi di mana baik tempat sabar ribu juta tempat maka hadir Kangjeng Nabi moga-moga urang sadana cukup parantos ngalaksanakeun Maulid Nabi moga-moga ditetepkeun iman Islam
sareng ihsan muga-muga urang sadana anu tadi medul ibadah muga-muga daekan ibadah anu tadina tukang nyarekanan bae ka pamajikan eureun ku ari mah nyarekanana niru akhlak Rasul anu bade tukang popolotot ka salaki ku ari mah eureun jeugeus muluda alhamdulillah panasnya panas hareudang ngan dia hareudang panasna ya dibayar ku Allah ku ganjaran komo ibu-ibu nu urang dia RT 02 di kamari nyupkeun kesang baraca cayan penyak eta kesangan netes eta lamun kesang netes didamelkeun malaikat ku Allah gawena nyar naon macakeun istighfar hingga dugi hari kiamat alhamdulillah komo haladaun ti ditu di lebok gede jasa ganjaran daripada tinu cepak nemantak nyaran lamun muludan nyaran mu kemana tanun logok ngalah suluh tinu logok beda jeung tinu cepak ganjaran dibedakeun ku Allah mangka alhamdulillah ku anu muludan urang terana sehingga urang kenal kana agama Islam anu dicana ku Kangjeng Nabi anu tata lepak terus hingga dugi urang ka guru-guru urang moga-moga para guru-guru urang anu ngasuh urang nyata di alam dunia moga-moga bareng jaga ka ditu ka alam akhirat bareng jeung guru urang sadana amin ya robbal moga-moga babarenganana aya dina rahmat Allah sakitu panginten nu tiasa sanggakeun karena mengingat menimbang memutuskan bisi ieu mah aya sindir kurang terukir bahasa kurang reka nyuhun ke diapunten ku sadana akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh